Harita teh geus rek wanci asup tengah peuting. Tapi kuring duaan masih keneh nikreuh leumpang muru balik ka imah. Caritana kuring balik ka peutingan ti imah awewe. Anu didatangan teh nyaeta imah awewe kabogoh kuring anu ngaranna Resti. Kuring diantar kudu jadi babaturan kuring anu ngaranna Rohman. Kuring jeung si Rohman mah geus teu asa-asa deui. Bisa disebut babaturan deukeut anu geus sahate. Nepikeun apel ka kabogoh oge masih sok silih anteur. Lamun teu si Rohman nu dianteur, nya pasti kuring anu dianteur siga kejadian eta. Antara kuring jeung si Rohman mah geus eueuh rusiah deui. Kuring geus pada saling nganyahokeun. Sajabat ti kitu kuring duaan sok silih endongan. Kadang kuring sok sare di imah si Rohman atau sabalikna si Rohman anu sare di imah kuring. Harita mah balik apel teh peuting teuing. Kusabab teu karasa bakat tingku anteng uplak ngobrol. Ngaran kuring Didin. Panganjerkan di Cibiru. Jam 11 kuring karek baralik ti imah kabogoh kuring anu ukur beda lembur. Dalamun ngagugu kahayang mah kuring teh tebalik. Lantaran ngarasa sonok keneh kana jadi kabogoh kuring. Eta oge lamun teu dipaksa kudu balik ku si Rohman mah anu jadi pokok kahiji lamun teu baliknya eta ngaragangan ka kolotna. Jeung deui cenah kuring masih bobogohan. Can jadi salaki pamajikan. Jadi wayahna we lamun panggih teh masih keneh dibatasan ku waktu. Nya kuring oge nurut. Balik sok sanajan geus peuting oge. Kuring jalmana saeutik rada sompral dina cacarita. Jeung teu pati percaya kanu hal-hal goib. Kusabab pamikir kuring can aya jalma anu paeh dihakan jurig. Man, balikna urang motong jalan ke Astana Gede nya. Ngara teu jauh teuing. Duh, ulah atuh geus tengah peuting ieu teh. Sok aya wae kacaritakeun kena. Ah, asa can kejadian euy. Anu maot tudang deui di kuburanana. Jadi maneh teh hayang didatang ku nu geus maot. Hayang dijungjurikan kitu. Lain kitu. Kumaha kitu? Lain ya. Sok araneh ngabandungan sabagian jelema kuring mah. Anu sok sieun ka kuburan. Nya heueuh tah, model maneh we kitu man. Kunaon sih? Sok sieun ngaliwatan ka kuburan teh. Tong sompral ayeuna naon teh? Urang balik bakal ngaliwatan kuburan apanan? Teukeun bae atuh. Sugan we panggih jeung jurig. Jurigna teh awewe geulis deui. Maneh mah diingetan teh kalaka ngacapruk kitu. Geus tong ngomongkeun kanu kitu patut lah. Nya geus atuh hayu urang motong jalan ke Astana we. Tenang, teu kudu sieun. Aya urang. Ngadenge cacaritaan jeung pangajak kuring, nya si Rohman nurut ka kuring. Astana Gede nurek dilewatan ku kuring mangrupakeun pemakaman umum. Lumayan lega tempat nage. Jeung geus loba kuburan anu nempatan eta area astana teh. Aya jalan anu geus ditembok, anu
anu gedena bisa asup jang 2 motor. Meureun ngahaja dijieun keur jalma anu rek ngurebkeun atawa kendaraan anu ngaliwat ke area eta. Puguh ge eta jalan teh nyambungkeun hiji lembur ka lembur sejenna. Tapi dari ti peuting mah geus tara aya anu daek ngaliwat ka eta jalan. Kusabab kenca katuhuna geus pinuh ku kuburan. Dina kuring keur anteng leumpang bari ngobrol. Barang rek ngaliwatan ke astana gede. Katinggali hareupeun aya anu leumpang. Muruka kuring anu sarua keur leumpang. Eta jalma katinggalina leumpang siga anu rurusuhan. Bangun aya nu rek didatangan. Barang geus hareupeun kuring duaan. Eta nu leumpang teh ngarandak dina leumpangna. Bari terus manehna ngomong ka kuring. Geus di marana jang? Jinglah sugan boga udud ke dia. Namun aya dewek minta sabatang. Oh, iya Ki. Bangsul ti bumi rerencangan. Atuh, jik mana aya kene ududna. Eta jalma nyegat ka kuring duaan sabari menta rokok sagala. Lantaran kabeneran rokok masih kene aya, nyaku kuring oge dibere sabatang. Eta jalma teu jelas katinggali beungeutna ku kuring. Lantaran basa keur ngobrol teh manehna baluar balieur wae siga anu embung katinggali beungeutna. Ngan dina sorana kadenge menihan daruan pisan. Siga aki-aki nu geus kolot umurna. Jang, kade, namun ujang rek balik, buru-buru balik. Aki mau kur bisa ngabejaan unggulnya. Jik, gerak balik buru-buru. Ulah luak liat kaditu kadia, buru balik, ya. Sanggeus diberi rokok ku kuring, eta jalma teh langsung indit deui. Leumpang ninggalkeun kuring jeung si Rohman. Sakedapan kuring duaan cingkar cewis ngomongkeun polahna eta jalma nu rada aneh. Geus kitu kuring bari satengah ngareret deui ka palebah leumpangna eta jalma. Tapi nu jadi nambahan aneh, nah eta jalma nu tadi leumpang teh geus teu katinggali deui ka palebah mana leumpangna. Padahal cikene inditna palebah kuring jeung si Rohman. Sakacang-kacang teuing jelema teh leumpangna nya euy. Geus lah, keun bae atuh tong dipikiran. Bisi lain. Naon, isi juri gitu maksud maneh teh. Us, tong ka mana bae nyarita teh ah. Sok kacapluk teu puguh wae maneh mah. Geus aya buru urang tulikeun leumpangna. Kuring nulikeun deui lalampahan. Tapi di mimiti harita kuring ngangse bau anu teu biasana. Kaambeuh ku kuring siga bau daging buruk, siga bau bangke. Tapi harita kuring tegeruh kasih Rohman. Bisi manehna ngarasa sieuneun di bejaan sarupaning kitu mah. Geus aya sababaraha lengkah kuring duaan leumpang. Di satu kangen kuring ujug-ujug kadenge esor awewe anu cacalukan ka kuring. Kak Rohman. Kak. Ngadenge ta sora
Kuring asa teu samar. Samalah apal pisan anu nyalukan kuring teh siga sora kabogohna si Rohman. Atuh kuring duaan pating rarandeg. Anu tuluy pating rareret katukangeun. Nyaan we geuning eta awewe teh kabogohna si Rohman. Sakedapan kuring rada heran kana eta kejadian. Nah habet aya kabogoh si Rohman anu nyusulan sagala bari jeung kaayaan di astana gede. Neng, Sumuhun Aa, Neng teh keung, sieun A. nah kunaon kitu jeung nah habet aya di dieu Neng teh? Milarian Aa Rohman, leresan we kapendak di dieu. Aa, abdi keung di bumi nyalira. Aya sasaha, soalna mamah jeung bapa nuju arangkat. Aduh, kumaha atuh nya? Karunya teuing, tapi da kumaha atuh Neng? Pan ieu teh tas wengi, isin ku tatanggi. Ah, kan we atuh man. Asa ulah megawe nu aneh-aneh. Ajeun subuh urang balik. Karunya si Neng sosoranganan di imahna. Muhun Aa, moalna naon da tetanggi mah tarebih bumina oge. Oh gitu, karunya oge nya. Nya hayu atuh Neng. Caritana kuring duaan jeung si Rohman oge si Neng ari di teh eta tempat. Maksud rek ngajugjug ka imahna si Neng. Anu ceuk rarasaan mah teu jauh teh eta tempat. Jarak antarana imah kabogoh si Rohman jeung kabogoh kuring teh teu pati jauh. Kan saukur beda RW. Sajroning kuring leumpang nganterkeun balik si Neng. Kuring ngarasakeun rarasaan habet asa jauh-jauh teuing. Malahan asa geus lila kuring leumpang. Tapi masih keneh can tepi wae. Kajadianna teu saperti biasana. Tapi sok sanajan kitu kuring oge teu loba tatanya jeung loba komentar. Singket carita antugna mah kuring oge nepi ka imahna si Neng. Nya kuring langsung arasup ke jero imah. Ngan aya rasa aneh keur kuring. Nah imah si Neng anu didatangan teh bet asa beda jeung imahna anu pernah didatangan ku kuring saacana. Kuring ngerasa pangling kana eta kaayaan. Nah asalin ieu imahna si Neng mah. Yang geus lah tong loba komentar Din. Urang ge ngerasa heran, asa pangling. Kuring masih keneh apal. Jeung apanan urang oge geus aya kenal katilu kalina nganteri dinya apel teh. Anyar diomehan meureun, mata kasabeda oge ieu mah. Puguh harita imah anu didatangan ku kuring teh jadi asa rada geueuman karasana. Lampu imahna teu caang siga biasana. Tapi keur kuring jeung si Rohman teu pati malire kana eta kaayaan. Waktu beuki nyedak ka tengah peuting. Sanggeus ngobrol sababaraha waktu si Neng pamit ka kuring duaan. Ngomong nama geus tunduh. Rek sare di kamarna. Kuring jeung si Rohman dipernahkeun sare di nu kursi di tengah imah. Kuring jeung si Rohman tinggal lore dina kursi anu antugna mah langsung sarare di dinya. Basa kuring keur sare
nepi sagala. Dina eta impian kuring ngalaman impian anu aneh jeung matak pikasieun keur kuring. Dina impian eta si Eneng keluar dina kamar bari jeung make baju bodas ngan anu matak aneh keur kuring. Nah si Eneng anu jadi kabogo si Rohman teh bet seuri cicikikikan wae. Dina impian si Eneng ngadeukeutan kuring anu keur diuk dina kursi. Barang geus deukeut kacida kuring reuasna. Soalna anu katingali ku kuring teh nah beungeutna berubah. Beungeutna jadi pikasieun anu tambah sieun keur kuring. Eta awewe anu geus rubah kaayana teh leungeunna ngaragamang rek nyeke ka kuring. Kuring maksud rek ngejat tapi kuring teu bisa ingkah. Dina impian eta teh ketinggali oge ku kuring si Rohman keur ngagoler teu hudang-hudang. Ceuk rasaan dina impian beung kuring dicekek ku si Eneng. Kuring oge nganukur bisa terjelah yang bisa leso tina panyakelna. Keur kuring diudag-udag kurasa kasieun. Nya akhirna kuring lilir tina sarena. Kuring udang sabab karasa aya nu ngaguyak-guyak ka kuring. Sing horeng anu ngaguyak-guyak teh si Rohman anu geus hudang leuwih ti heula. Basa geus hudang kuring jadi ngerasa heran. Sing horeng kuring jeung si Rohman teh lain sare di jero imah, tapi kuring duaan sarare di tengah-tengah astana gede. Man, teu salah ieu teh. Nah orang bet aya di dieu. Kuring ge heran. Nah jadi aya di astana gede kieu. Sigana anu tadi puting teh lain si Eneng kaboga urang, tapi jurig. Bisa yuk man, ayo orang balik. Burukeun. Harita hawar-hawar kadenge ku kuring sora adzan di masjid. Nyameureunana wanji subuh geus datang. Kuring jeung si Rohman gura-giru balik ninggalkeun eta patempatan. Bari kaayaan baju jeung celana kuring kotor pinuh ku taneuh beureum. Alatan kuring sapeupeting sare ngagoler di astana eta. Sanggeus kajadian harita mah kuring taradaek deui balik ngaliwatan eta astana. Sok sanajan wanci masih keneh sore.